warahmatullahi wabarakatuh. Permisa wilujeng tepang deui sareng Abdi Ahmad Topik dina Warta Sunda. Usum hujan 2015 tos dimimiti ti awal bulan Januari. Oge pamarentah Cianjur tos ngawanti-wanti ka warga sangkan salawasna waspada tina usum hujan. Bupati Cianjur mere amanat sakumaha warga anu padumukanana di sisi Gawir jeung di sisi Hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir. Sabab datang musim teu bisa dibeda-beda. Ti taun ka taun pamarentah geus ngalaksanakeun trakah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu kerandepen warga. Sakitu warta nu tiasa kasanggengkeun wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.